ulah sebutkeun masa aing teh mah aing we teu bisa da geus maot mah teu kumaha aing nya kumaha nu hirup tadi oge asya maning teu salat sunat cenah asya maning teu kunut mah aing we heuh di mana ke salat di mana maot ku aing mau disalatan nah asya mau disalatan mah aing we gitu aing mau nyolatan maneh nah asya mau nyolatan aing heuh mah aing we kan gitu rek walawan dibalikeun nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man soma yuroi faqad asyraka wa man shalla yuroi faqad asyraka wa man tasaddaqa yuroi faqad asyraka wa qala aidan la yadkhulu ahadukum al jannata bi amalihi qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa anta madanil Allahu minhu birahmatih. Wa qala Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Hasan bin Umar Al-Atas bi Kitabil Luqmanil Hakim al-insan salasatun as-salasu sulasalillah wa sulasali nafsih wa sulasali dudi fa amma huwa Allahu parruhu wa amma ma huwa li nafsih fa amaluhu wa amma ma huwa lidudin fa jismuhu wal makna wallahu wa rasuluhu bihaqiqatil murad. Alhamdulillah dina wengian panungtungan deket ke akhir deui dina bulan Muharram tereh urang nincak kana bulan Sapar nya meureunnan kaliwat tahun baru sabulan teh beres meureunnan dina tahunan kamari urang nyaritakeun dina kaunggulan urang mahabbah ka Gusti Allah nyaeta di mana urang cinta ka Gusti Allah maka kudu cinta kana kalamna ay Al-Qur'an. Di mana cinta kana Al-Qur'an kudu cinta ka Kanjeng Rasul. Di mana lamun cinta ka Kanjeng Rasul kudu cinta kana sunnahna. Wadul lamun ayeuna ngaku-ngaku cinta pek disebutkeun. Sabab ayeuna cek dibahasakeun lamun heug urang nanya ka jelema mat bogoh teu kasih anu lamun hatina bogoh moal ngajawab moal cicing di mana lamun nyebutkeun mat bogoh teu urang mah bogoh wadul tah ngaku-ngaku di mana nyebutkeun mat bogoh teu henteu urang mah ijid tah nu kitu teh belegug nyata lamun heug ngaku cinta ka Rasul teu kudu nyebutkeun aku cinta kepada Rasul. Kudu buktikeun we cintana ka Rasul ai aksiru minas sholawat lobakeun maca sholawat akur
teu kudu ngabuktikeun kulisan cek bahasa urang dina rumah tangga, cek pamajikan geus teu butuh aku cinta padamu teh, buktikeun we ayeuna cintana ku tanggung jawab jadi kepala rumah tangga eta. Da geus teu ngeunah di dahar ta I love you teh gitu. Nya cek budak ngora mah pedo di mana dikitukeun teh nya. Disanjung kuno jadi budak ngora di mana keur genah-genahna bobogohan sebutkeun neng kamu cantik hari ini bunga harita pada mah cantik hari ini berarti memenah henteu ya. Kalau misalkan A punya uang nanti dibeliin apa juga lamun keur bobogohan mah so sweet bahasana kitu. Geus rumah tangga neng lamun ke bapak boga duit ke dipangmelikeun iraha lain nyebutkeun so sweet deui. Iraha atuh Pak boga duit nah paling gitu. Beda ta jawabanana. Sabab ayeuna keur dina rumah tangga jeung lain rumah tangga mah pajauh mah. Ari keur can dipimilik mah urang roba bahasana meureunnan ngarahul lain. Non ngarahul teh cek urang mah non lain ngawadu naon kitu dipuji-puji teh naon disebutna ngagombal yen gitu tah digombalan teh resep nya ari geus jadi rumah tangga mah da kusab ka pemilik lain ngagombal dibuktikeun. Maka tadi teh meureunnan sebagai bentuk kecintaan urang ka sunnahna Kanjeng Nabi tong wakaluhur teuing urang papai teh handap bukti urang resep kana sunnahna Kanjeng Nabi nyaeta ngeusi ieu tempat nu disebut majlis ku sholawatna. Jadi teu kudu nyebutkeun majlis Rasulullah tapi di jarona can pernah daek maca sholawat. Dimerekan we hungkul majlis Rasulullah diajakan sholawat hararese. Maca sholawat na teu kudu nu pararanjang, maca sholawat nariah we 4444 bari jeung tartib macana teh. Kitu tah disebutkeun majlis Rasulullah. Sabab teu gingsir-gingsir ayeuna meureunnan anu mikaresep mah pasti man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Pasti loba nyaritakeunana, nyata nyaritakeun Kanjeng Rasul mah ku daek maca sholawat. Nyata shollu alan nabi. Saberesna meureunnan ka para sholihin anu ngabogaan sifat kasolehan nu kumaha cenah disebutkeun urang soleh can jauh lamun urang nyebutkeun ngaku-ngaku soleh mah paling lamun ngaran soleh mah nya sorangan incu soleh ya incu soleh da akina ngaranna soleh lamun anak soleh henteu anak soleh sok hayang resep nyarita lamun jelema cenah geuninganan salat tara kakolot bedegong mangih duit rezeki anak soleh hayang ngalapung. Salat tara kakolot bedegong mangih duit rezeki anak ti mana solehna atuh nya beres we meureunnan nyaritakeun jalma soleh mah ayeuna antara awak hate jeung ucapan teh akur dina pada diajakan taat ibadah ka Gusti Allah. Salah sahiji nyata tadi sebutkeun dina ngabahas bahwa pamangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sing saha jelema anu ngarepkeun hayang papanggih liko cenah pertemuan ibu-ibu ayeuna bahasana diganti pada mangariung we anger arek reuni arek ngawangkong arek arisan bahasan digenah-genah liko cenah liko teh pertemuan pamangkana yarju liko arabbih kapanggih bertemu jeung pangeran palya mal amalan sholihan lobakeun we amal soleh
Ari kapanggihna jeung Gusti Allah teh model kumaha beda-beda tahapanana. Tong berening ayeuna pangkat urang anu sakieu balegugna pangkat Nabi Musa jeung Kanjeng Nabi Muhammad beda papanggihna. Pernah kacaritakeun bahwa kallamallahu Musa taklima. Kumaha papanggihna? Ayeuna urang ilil ibarat pajauh-jauh moal bisa kaumpamakeun ngan ayeuna meureunna supaya gampang kacerna da Allah malaesa kamislihi sayun. Kumaha nyata lil ibarat kieu lamun urang boga kolot di Jakarta di Surabaya hayang kapanggih jeung bisa ngobrol kolot di Surabaya urang di dieu bisa moal kapanggih pahareup-hareup jeung bisa ngobrol ayeuna ieu bisa kumaha carana tinggal hurungkeun HP-na isian kuotana pake we video call kapanggih rupana aya sorana jelemana aya jelemana wah jelmanya jelemana dina HP mah hinaon eta mah gambarna hungkul jelemana mah anggar we di ditu di Surabaya ngan bisa katempo gerak-gerikna akur jeung nu di Surabaya sehingga moal bisa kagambarkeun ayeuna pertemuan Nabi Musa jeung Gusti Allah pertemuan Kanjeng Nabi Muhammad jeung Allah sok sanajan ayeuna kacaritakeun bahwa Kanjeng Rasul dina waktu Mi'raj di mana kapendakna sareng Gusti Allah wallahu a'lam da Kanjeng Rasul ge teu tiasa nyaritakeun di mana-na eta cenah beunang di Sidratul Muntaha eta mah Sidratul Muntaha mah nyata tempat terakhir nganterkeunana malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi. Beres ti Sidratul Muntaha ayeuna Kanjeng Nabi disiapkeun deui hiji patempatan malaikat Jibril teu bisa nganterkeun. Ieu cenah batas terakhir kaula nepi ka dieu. Mangga Rasul we nyalira. Geus disiapkeun kendaraanana, disiapkeun tempatna. Di dinya Kanjeng Rasul meureunna disebutkeun disiapkeun lamun ceuk urang mah ayeuna permadani anu sae gumurlap bari alus bari jeung maju lamun urang ayeuna mah non eskalator nya urangna tinggal nangtung maju nyawa-nyawa di luhur eta mah karah gambaran di urang ari Kanjeng Rasul kumaha leuwih hebat tibatan kitu ngan begitu ayeuna Kanjeng Rasul ditaros Kanjeng eta teh saparantosna Sidratul Muntaha teh naon ngaranna cek Kanjeng Rasul urang ge karak datang karak mimiti arek nanyakeun ka saha lamun keur jeung malaikat Jibril keneh mah da bisa nanya ka malaikat Jibril nuju aya Ifrit ngagoda man huwa Ifrit sebutkeun man huwa ditanya malaikat Jibril dijawab. Begitu dina posisi terakhir malaikat Jibril teu tiasa nganterkeun Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul rek nanya ka saha mentak teu apaleun di mana tempatna. Apakah ayeuna kumaha-kumana eta mah wallahu a'lam. Ngan beureunan pertemuan antara Kanjeng Rasul sareng ayeuna Allah dinisbatkeun aya dina lapad anu sok dibaca tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ta eta komunikasi secara langsung. Da Rasul ayeuna dina nalika kitu teu reuas deui. Saperti ayeuna reuasna Nabi Musa sawaktu pertama di piwarang Asri ila Tursina. Lempang anjeun dina waktu eta peuting ka Gunung Tursina. Begitu ngadangu kana pangandikan Allah reuas pingsan harita keneh. Da Kanjeng Nabi oge pertama narima wahyu ngadeg-deg nepi ka sing kulucur kesang badag ngageter disimbutan ku bojona. Eta mimiti pisan. Sabab ayeuna mimiti wahyu ditarimakeun tong boroning ka jelema cenah lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasi'an min khasyatillah. Sieunun gunung ge narima wahyu. Ari dar dibikeun ka makhluk nu merekna jelema. Untung anu dipasihanan teh Kanjeng Rasul. Da samemeh ayeuna
narima kana wahyu teh tos dibedah heula kalbuna tinggal narima jadi narimana lain kana naon cek urang mah jejeber ieu narimana wahyu teh cek urang mah ngadangu ikro di dieu diharewaskeun lain urang mah ka dieu tong broning diharewaskeun digorowokeun ge boblos ka dieu nya urang mah Kanjeng Rasul mah teu ka dieu teu kana jejeber langsung kana mana sehingga nepi sebutkan Nabiyil Ummi teh memang teu bisa nulis, teu bisa maca. Da saha atuh nu ngajarkeun Nabi ayeuna kana maca jeung nulis, can aya nu ngajarkeunana begitu ayeuna didekep ku malaikat Jibril katilu kalina nyata karak we Iqra bismi rabbik karak we nampi nepi kalima ayatna beresna ti dinya teu kuat langsung disimutan kudu jadi bojo can bisa nyaritakeun ngadeg-deg keneh cara urang manggihan karuas boro-boro ditanya nu aya molohok nya nu tabrakan atuh mencek urang mah menyat kalah kieu we molohok geus tabanding ruas tah jadi pamankana yarju lamun heug urang hayang boga cita-cita bisa ayeuna urang liko arabih dipendakeun kumaha eta mah darajatna beda-beda darajat dina palebah kaimanan jeung katakwaanana ngan mangka di dieu aya palyamal amalan sholihan sok we lobakeun amal soleh ngan omat cenah wala yusrik bi ibadati rabbih ahada omat ulah sakali-kali ayeuna migawe musyrik dina ibadah. Naon bahasan urang maka ayeuna meureunnan saberesna kamari mah nyaritakeun minal wajibatil qalbiyah kewajiban anu sifatna hate bentukan timulai ikhlas ridho kana qada jeung qadar jeung sajabana nya maka ayeuna wadiddu lalawanan nana mana lalawanan tina sifat qalbiyah anu dina sifat mahmudah aya sifat mamdudah aya mahmudah aya mamdudah sifat nu alus lalawanana sifat goreng nyata meureunnan wa mimma asil qalbi sabagian tina sifat goreng teh nyata maksiatna hate loba maksiat hate loba cara sifat nu wajib cara kamari ngaran ngalawan berarti meureunnan bandingan we nya ngan dina palebah jumlah kadang sok beda nya teu kudu akur da geuning perang Badar beda jumlahna tapi palebah meunang jeung henteu mah da eta mah balik deui we dina kakawasaan Gusti maka ti dieu oge meureunnan salah sahijina urang papayan nyaeta wa mimma asil qalbi dina waktu ayeuna nyaeta bakal ngabahas dina maksiatna hate nu kumaha nyaeta ar-riya'u nyaeta riya bi a'malil birri dina migawe amal kahadean kasolati kaya salat wasaumi kaya puasa wa ghairuhuma jeung salian ti salat jeung puasa berarti eta mah arek sodako arek bager ka batur arek mantuan kolot arek bebersih arek ngaji naon bae nu kasebutkeun kana sifat hade maka didinya nyelip setan sok ngagoda di mana lamun teu beunang digoda supaya tong salat tetap salat tong zakat tetap zakat tong puasa tetap puasa maka diselipkeun dina hatena salatna dialus-alus puasana dialus-alus zakatna dialus-alus supaya ngarasa batur goreng urang alus alus kudu ngan ulah ngarasa alus mah kudu ngan ulah ngarasa alus gitu
lamun ngarasa alus bakal ngewa ka batur. Batur teh berarti jore, urang nu alus gitu. Dialuskeun cek batur, tapi memang bener urang teh alus. Eta mah berarti meureunnan balik deui. Urang dipuji balikeun deui pujina ka Gusti Allah. Naon cenah anu disebutkeun riya teh nyata wahwa ari riya teh makhudun minar ru'yah amali li ajri tolibil manzilati wa ta'dim indan nas. Artian makhudu ngarepkeun nya miru'yati katempo li amali kana amal. Jadi amalna katempo. Ari amal pasti katempo atuh salat katempo nya, puasa katempo teu katempo leuleusna gitu nya, sedekah katempo, haji katempo, zakat katempo. Moal mungkin kudu leungit tina ria. Ngan engke urang bandingkeun nya cenah ieu ari ngaranna teh makhudum minar ru'yah amali li ajli karena arah-arah tolabil manzilati wa ta'dim hayang diapung amang mah hade sedekah teh karak mere gede. Ari teh diapung-apung mah sedekah teh kitu umum gitu. Cenah amang mah rajin daekan ka masjid, daekan ngaji. Tadi we tadi apung-apung eueuh deui ngajina teh gitu. Cenah amang mah salatna daekan. Eueuh anu muji. Eueuh deui salatna teh gitu. Jadi li ajli talabi manzilati wa ta'dim indan nas. Jadi hayang digantian, disanjung-sanjung ku jelema. Ieu tah anu sebutkeun posisina bi amalil akhirah. Perkarana perkara amal akhirat. Kadang perkara amal dunia ge da hayang urang teh nya, da sifat urang sebutkeun kadang lamun teu kitu cek emak-emak teh mah cenah ngaji teh eta mah pamer baju hayang katempo cenah seragam sararea heupan supaya katempo cenah majelis ieu mah kompak, supaya katempo majelis ieu mah kompak. Alus teu? Alus wae nya. Cenah make seragam ieu mah eta mah modeunan. Tingali jadi berpikir sisi positif dengan sisi negatif tergantung di posisi mana. Lil ibarat pernah nyata meureunan di mana nempo ucing ngegel beheung anak ucing teh posisina tingali dina berbagai macam. Cek ayeuna panon goreng mah ucing teh teu nyaah nyiksa kanu jadi anak kalah digegel. Da ayeuna cek positif mah ucing teh nyaah ka anakna ku digegel beheungna. Da eueuh ucing kudu dirau ku leungeunna. Kudu ngais da eueuh da memang ayeuna bisana kur digegel. Beda lamun heug jelema nyaahna beda. Kunaon? Ku leungeun. Dipangku, diais, digandong, lamun keur ngawaro mah. Keur ngawaro mah diais, dipangku, digandong. Teu ngawaro aku leungeun keneh. Ngan beda meureunnan gitu. Nu tadina diaiskeun, tungtung mah jadi alung. Ya gitu. Pan kuleungeun keneh nya. Leung keneh kuleungeun. Ieu geus kusahanapeun leungeun. Tah. Cenah bisi hayang dicium ku tungtung suku. Tah, leuwih parah eta mah. Bahkan anu leuwih tibatan eta ieu mah karak sakadar. Ari salat ria aya keneh wajar. Memang lamun dina posisi entong nama entong ria teh
Ngan lamun heug jelema anu keur salat, nu keur sedekah, nu keur zakat, nu keur ngaji, oh sia ria kitu oge tungtungna parem. Maka berarti sarua jeung mareuman lampu siarna. Keun ria-ria oge asal daek heula ngaji, daek salat, nya daek sedekah. Da biasana nu ngageugeuh-geugeuh jelema ngaria-ria biasana tara daek sedekah tara daek ngaji. Leuheung manehna mah disebutkeun paleuheung-leuheung mah mundingan. Ria-ria oge bari ngaji, ria-ria oge bari salat, ria-ria oge bari sedekah. Sabab engke bertahap tina ria mimiti reut kege moal. Lamun heug anyar keneh geus ditengar atuh mingkinan hadena eueuh riana mingkinan gitu. Tapi lamun pikeun urang ulah urang mah berarti ria ge kembae ke heula kumaha tingkatanana urang rek di dinya wae gitu nya. Sebutkeun cek Ustad belahan badi itu mah teu nanaon sih. Ngana naon. Urang meunang teu masih kene ayeuna salat karena arah-arah sieun ku kolot, karena arah-arah hayang katilei, karena arah-arah aya batur, karena arah-arah anu. Urang mah tingkatkeun ulah kitu-kitu keneh wae. Ya, beda jeung budak, da budak mah memang ayeuna kudu dipapaesan ku kahayangna, jeung kudu dipujina, jeung kadang kudu disingsieuneunana. Urang mah ayeuna mah kudu kitu keneh wae. Maka lam kanyahokeun ku anjeun annaria sanyanyana eta ria huwa sirkul asgor eta teh kabagian tina salah sahiji tina sirik anu sifat sirikna teh asgor sogir naon sogir teh leutik nya. Lamun lemut lain deui lemut mah nya ari lembut mah latif mah lemut ieu mah sogir mah leutik ari gede mah kabir lamun samin mah genut samin mah genut lamun kabir mah gede beda anu genut jeung gede nya. Genut mah ayeuna sebutna bunga kembung di tengah genut eta ari gede mah saawak-awakna gede tah cara si Kevin gede Mang Dede gede eta teh sebutna kabir. Ari nu gendut mah biasana garajihan ieu mah teu gajihan Mang Dani teu gajihan Mama teu gajihan anu gajihan mah biasana gararenut Mang Dani gajihan teu teu gajihan Mang Dani mah nya hari eta cenah tanggal 10 eta mah lain menang horor eta mah nya gajihan gaji lemak gitu eta ari ria teh nyaeta huwa syirkul asgor nyaeta meureunnan kaasup kana sirik anu leutik. Sementara nu leutik ieu kadang da kasura tara ku nu gede kabeureuyan tara ku tulang nya kudu leutik. Maka meureunnan urang di dieu mapayan lamun heug kasebutkeun cek Kanjeng Rasul nu dipikakeung ku umat kaula akhir baring nyaeta milampah kana sirik nu leutik nu teu dianggap bahwa eta teh sarua jeung nyakutukeun Gusti Allah. Naon nyaeta arah-arah ibadah karena jelema. Sementara nu diucapkeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi tama diucapkeun tapi geuninganan prak-prakanana lillahi rabbil alamin henteu keneh wae. Lain ibarat gawe di pabrik mah hayang
pake ku dunungan. Aya dunungan gawe pak-pik-pak dunungan jogjon. Tah. Berarti dina posisi didinya karena gawena kabeng berat eueuh naon kaikhlasan. Sementara lillahi rabbil alamin teh nu sakumaha dina surat Al-Bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas babari teh geus dicaritakeun. Oh babari nyebutkeun ikhlas mah. Ikhlas teh ikhlas. Ya, babari nyebutkeun ngan dina hate mah gegeremet. Sing ikhlas Mang Dede ditinggalkeun ku budak, sing ikhlas Mang Apud can meunang gawe, sing ikhlas sogir eneh sok dipoyok leut. Ya. Ada teu kitu anger we hatena mah gegeremetan cetek paribasana kamari ngadar ubar mah eueuh anu amis, ubar mah pararait. Dipaitan heula supaya manggih amis. Eta cek Kanjeng Nabi man soma sing saha jelema puasa yuro hayang katempo puasa nanti saya teh mah rajin puasa Senin Kemis puasa cenah hebat tah aya bahasa rajin saya teh mah puasana si ieu mah bener cenah puasana teh pakod asroka maka eta leungit cenah ganjaran puasana kur meunang si eta hebat. La sauba fil akhirah ma meunang ganjaran di akhirat kewe cenah tagih ta ka si jelema anu tukang mujina hayang ganjaran mah. Ganjaran naon atuh? Oh hebat teh. Oh berehan teh. Oh dermawan teh. Oh rajin teh. Anu teh. Hayang atuh urang supaya belajar dina ikhlasnya lalawunan teu bisa langsung dek gitu proses anclum heula lil ibarat urang diajar ngarokok mimiti nama pahit da tara meuli nya pahit terus di asongan teu cenah ngarokok heula dibere rokok teh teu kudu meuli tah rokok mah nyunut begitu nyunut harita keneh kabesekan batuk nya mimiti mah kadua ngasaan deui palal dina letah nya can ngeunah katilu kali dibere keneh ngan ayeuna beak lah meureunan satengah deui di kuceskeun isukana di poe kaopatna nu satengah teh disambung deui poe kalimana bisa we sabatang beak sakitu teh ngarasa geuninganan aya perubahan tungtung na kaditu-kadituna meuli sorangan teu diberean deui meuli sorangan geus beak hiji teh cukup hiji namahan deui tungtungna ku geus biasa mah meuli teu karasa berat ngudud teu karasa pahang cek tukang udud ayo mah data teu udud nya teu udud nya mah udud mah nu keur ngelapus tak udud membayu ge teu udud teu keur dicapit nah lain ibarat kitu urang ge diajar kamari hayang diajar ikhlas diajar hayang diajar ridho diajar encan bisa nepi ka mapayan sakumaha cek coretna bahwa ikhlas ridho ayeuna meureunan tawakal dina sagala rupa encan ngan ieu mah sugan jeung sugan mapayan dina naon talapak para ulama para solihin tah kieu cenah carana urang teh nuturkeun nya mudah-mudahan we meureunan aya sabab wasilah ku para jalma anu solihin urang bisa meureunan saeutik-saeutik ngubaran dina hate supaya teu jauh teuing gitu. Eta dina puasa waman sholat sing sajelema salat yuro
hayang ditempo salatna nepi ka paseh, salatna husu nya lamun keur aya batur eueuh we batur culok salat aya batur eueuh batur kitu we anger urang mah tong henteu meureun ka asup ria mah geus henteu ngarepkeun dia puji mah ngan dina pelebah dina kaikhlasan jeung karidoan dina ibadah kadang anger we beda keneh dina waktu keur berjamaah sok rada jongjon keur berjamaah mah nalika sorangan we salat sunat henteu wiridan henteu beres assalamualaikum Allahumma lantas jalan lamun geus mapayan mah salat jamaah kitu sorangan kitu dina waktu keur sibuk kitu dina keur laluasa kitu sarua da pangkatna 4 rakaat babacaan sarua kitu keneh ngan dina palebah ayeuna kadang dina prak-prakan urang sok pajauh ari keur bareng urang sok rada regreg mentakan supaya ngaregregen mending keneh bareng jamaahan gitu kan ari serangan mah kadang babacaan kadang maca kajang henteu kadang poho dina rakaatan nya gitu tah lamun heug dina pelebah mosisikeun kitu dina pelebah salat oge meureunnan keun lah mimiti masih keneh hayang arep-arepeun li ajlin nas sieun mimitina mah sieun urang teh dari ceprot teh salat teh nya beres diceprot sieun salat keneh salat teh tungtun salat teh diceprot ge salat darer we ayeuna urang geus gede geus kolot boga rumah tangga kadang lamun keur aya mitoha ngenong we duh tah karasa nya ngendong atawa mitoha anu ngendong urang nginong di mitoha eta hudang teh rarasaan pangheulaana biasana rada meusan tah nu biasana setengah genep jam 5 saberesna adan ieu mah memeh adan urang geus diheula nya di mana balik we mitohana kitu deui we tah berarti masih kene aya li ajlin nas gitu ya kamari mah yang penting salat kamari mah ya keun atuh ulah nepi ka teu salat acan ngan meureunnan beda pangkatna da tanjakan mah manya meureunnan kudu ngan sate cele dua tecele ngaran sate cele dua tecele meureunnan teu disebutkeun tanjakan teuing sengket meureunnan teh imah rada luhur dibere tanjakan hiji atawa dua nya disebutkeun tangga mah disebutkeun tangga keneh ngan disebutkeun tanggana lain tanjakan cek urang mah eta mah teras we nya tapi lamun disebutkeun tanjakan mah memang nanjak ari nyebutkeun tanjakan berarti tete celeanana loba urang rek di belah mana gitu belahan ditu mah disebutkeun ayeuna tanjakan naon tanjakan 1000 lin padahal dihitung 1000 ting henteu ting 1000 nya ngan dibahasakeun tanjakan 1000 pada der ka ditu pedah geus dicet bring sararea init ka ditu nu tadina tara-tara acan di pararoto ditanyakan cenah teu mah tanjakan 1000 dihitung henteu nah nya nu kaduana bieu salat terus naon deui waman tasaddaqo sing saha jelema sodako ngaluarkeun harta yuro masih keneh hayang ngarep-ngarep ditempo dina sedekahna poe Jumaah sedekah biasa urang sok disumput-sumput kunaon disumput-sumput ngarasa urang era sabaraha heupan sedekahna duit 2000 bari lecek ku dua tapi lamun duit 100.000 ieu teh leungit nu kenca teh wis kieu ya asupkeun teh
ngerasa bangga sendiri. Memang da didinya antara ikhlas jeung teu ikhlas cenah sedekah mah leutik oge ikhlas. Arek teu ikhlas kumaha da leutik atuh. Bener teu? Ngaranna ge 2000, ikhlas teu ikhlas da 2000 atuh bari jeung duit sesa. Coba sok asaan sedekahna 50.000 kana kotak amal teh. Atawa 100.000 bungkus ku 2.000. Tah. Nu 100.000 na bungkus ku 2.000, nu 50.000 na bungkus ku 2.000. Asupkeun teh. Tah, ikhlas teu? Rada. Ikhlas teu? Urang teh insyaallah. Wah, rada mendok insyaallah. Bari jeung mikirna rada lila gitu kan. Insyaallah. Keun lah meureunnan aya jelema nu masih keneh kitu, bahkan meureunnan lain batur urang-urang keneh nu kitu teh. Yang penting leukeunan heula. Ulah pati teuing gegerehan kanu masih keneh sifat ria nabi jil keneh sok memang ari cek ahli suluk mah geus teu meunang kudu kitu. Kudu li ajlillah we karena Allah nu tadina disebutkeun teu akur antara ucapan jeung tindakan. Teu kasebutkeun soleh tah sabab nu diucapkeun tadi teh lillahi rabbil alamin pandina salat teh kitu ning nya kedua iftitah nu dibaca-baca prak-prakan ke mana pan jauh-jauh. Jadi salatna teh meureunnan nya tadi teh dina palebas salatna oge asroka sirik, dina sedekahna sirik, dina puasana sirik. Sementara ayeuna ari sirik teh nyaeta meureunnan bakal ngagorogot kana ganjaran akhiratna digantian ku ganjaran dunyana. Terus we ngagorogotan nya. Sabab saur Kanjeng Nabi di dieu nyebatkeun akhafu ma akhafa alaikum syirkal asghar. Nu dipikasieun teh ieu nu leutik, nu biasana sok teu dianggap. Nu leutik-leutik teh ada ieu mah teu doraka gede, da keur ibadah. Dosa-dosa nu leutik biasana sok teu rumasa. Pantesan atuh ayeuna Imam Barsisoh digodana ku sabab anjeun kudu boga dosa gede heula supaya boga rasa nalangsa jeung kekecewaan kana awak ku sabab milaku dosa nu gede tuluy we tobat nyeueun ibadahna khusyuk. Datang boroning ayeuna kudu kitu urang keur teu boga teu walakaya keur sangsara bari jeung gering batur eueuh nu nulungan posisi keur koma lah eueuh nu ngadeuketan batur teh urang dina palebah salat khusyuk dina wiridan khusyuk bahkan ngadua ge dibarengan ku ceurik teu kudu batur tinggal ngaregep urang pernah kitu tapi keur posisi kitu teh keur ayeuna nyuksruk nepi ka nutup model kitu salatna khusyuk wiridana khusyuk ngadua bari ceurik maka lamun heug datang keikhlasan karena memang urang berarti masih kene bukti bahwa urang teh lemah bebeja kanu kawasa eta cai panon nu ngeclak eta bakal ditampung dijadikeun saksi ke ku malaikat nyata meureunnan dina poean kiamah eta si jelema anu tadina akhafu ilallah sieun khosyatillah nya sieun ku Gusti Allah maka timbul we ceurik dina doana ngagibrig awakna disebutkeun tuliat nya ngagibrig awakna teh ari dina ayat mah idza dzukirullah tuliat qulubuhum nya kitu nya ngageter hatena urang mah karak awak kungkul hatena masih kene kamana-kamana amana ngageterna awak la ilaha
ngageter keneh lah sakitu ge lumayan nya. Lamun geus ngageter na hate nepi ka rei langsung keluar cai panon ceurik, maka eta cai panonna bakal ngajadikeun saksi. Ke di yaumul kiamah nyaeta di mana keur ngudag-ngudag eta seuneu neraka cek dina hiji kawal nyebatkeun bahwa malaikat Jibril masihkeun ka Kanjeng Rasul hiji wadah nyaeta nu eusi cai di mana ieu seuneu nu ngagugudag dina luhureun eta tempat teu bisa dipareuman. Tuluy malaikat Jibril ngasongkeun dina eta gelas dina wadah cai dibanjurkeun pareum. Maka cek Kanjeng Nabi, "Mahadza?" Naon ieu teh? Cek Kanjeng Nabi ka malaikat Jibril ngajawab, "Ieu teh cai matana umat anu nalangsa menta hampura ka Gusti Allah." Tah, mudah-mudahan meureunnan lamun sabisa-bisana urang teu bisa nepi ka ngaluarkeun cai mata, atuh rei laketai dina hate bahwa urang loba doraka nu teu diaku. Kudu boga dosa gede heula karak ngaku Gusti abdi doraka anu karak. Dosa leutik kadang teu ngaku-ngaku acan padahal ma inni dolam sunapsi dulman kasiron dulman kabiron. Nah, kan gitu. Ini kaula dulman dolim kasiron nu loba dulman kabiron dolim nu gede kasorangan. Hakikatna ka Gusti Allah. Kunaon urang sebutkeun dolim, reka batu reka sorangan, intina ngarampak kana parentah Gusti Allah. Intina maka dinya. Maka meureunnan dina bahasa tadi ngajadikeun ciri wanci masih keneh aya rasa butuh. Entah kitu oge ngaku keneh lemah keneh. Lamun geus tara ngadu'a berarti datang sifat dina hate nyaeta ujub takabur. Tara ngadu. Sementara lamun salah sahijina bentuk ketundukan nyata ku ngadu'a. Biasana ngadu'a urang teh saberes salat. Berarti laksanakeun salatna. Salat naon mimiti nyata salat tobat. Beres salat tobat tuluy di mana urang boga hajat, salat hajat penta ka Gusti Allah. Da Allah mah beunghar. Allah mah berehan. Amun urang ka jelema geus meunang hese-hese kadang mah tong boroning ayeuna kudu mere ngaliuk oge geus sangeuk biasana. Maka meureunnan ku kituna meureunnan urang ngarepkeun lamun lain ka Gusti Allah ka saha deui. Allah mah Rahman Rahim teh ngan ingat Rahman Rahim teh pikeun saha heula gitu. Allah berehan pikeun saha heula. Allah berehan. Allah Rahman Rahim. Allah Ghafurun. Allah ngahampura pikeun saha hambana nu ngaku ka pangeran, ngaku loba dosa, ngaku bahwa Allah teh memang Rahman jeung Rahim, urang lemah gitu. Wad'uni penta astajib lakum bakal gitu. Ya. Ieu dina pada nyebutkeun bahwa salah sahiji tina mimaasil qalbi tina maksiatna hate. Lamun dina kitab Luqmanul Hakim anu dicarioskeun tadi ku Al Habib Ali bin Hasan bin Abdullah nyaeta al insan salah satun dina diri urang nu kasupkeun nyebutkeun eta mah arek insan nya arek jelema arek manusia eta lamun di Jawa mah eueuh jelema wong di Jawa mah eueuh jelema mentakan tukang baso lain jelema eta mah wong jadi lain jelema lamun tukang baso tadina orang Jawa lain jelema eta wong ya. Lamun orang Madura lain deui eta lain wong ya lain lamun orang Tegal lain wong lain jelema inyong ya. Tah ieu al insan disebutkeun insan teh
Tilu cenah. Tilu kumaha nyata tilu bagian. Saanggap pemberenan urang saawak raga tiluhur nepi ka handap teh kabagi kana tilu bagian. Nu hirup tapi na. Nya, nu hirup heula gitu, samemeh nu maot. Mana as-salasu sulasa. As-salasu sulasa. Sapertilu na tina nu tilu tadi, sapertilu. Berarti tilu bagian. Cek tina 100% mah dibagi tilu gitu tah. Eta mah 5 30 sesana jadi 40. Jadi mudah rubah gitu nya. 30 leuwih lah. 30 tilu gitu nya. Alam pengkeun we 30 lah nya. Lamun 30 jadi 88 kurang keneh. Lempengkeun lah gitu nya. Tilu bagian tina insan teh lillah. Eta milik Gusti Allah. Pan lain kabeh nya. Tapi ieu sapertiluna. Heula nyata eta mutlak ti disebutkeun lillahi. Terus wasulusu linapsi no sapertiluna kana awakna si jelema eta. Wasulusu sapertiluna deui lidudin pikeun bilatung. Jadi awak orang teh ye no sapertiluna milik Allah, no sapertiluna milik urangna nya. Linapsi no sapertiluna deui milik bilatung. Kaharti can. Lamun can kaharti berarti kumaha ieu nafsirkeun kana nu tilu ieu teh fa amma ma huwa Allahu nyata mana anu disebutkeun sapertilu pikeun Gusti Allah teh perruh eta balik deui ka Gusti Allah. Sabab ayeuna ruh ti mimiti ge enggeus nyakseni bahwa alastu birabbikum bala. Geus kacaritakeun da rumah hayang balik deui ka Gusti Allah, hayang ibadah, hayang taat, embung maksiat ngan kakurung nyata kunaon? Ku nafsu. Pa amma ma huwa li nafsi. Naon anu sapertilu pikeun awak? Pa amaluhu amalna. Awak urang lamun dibere hirup berarti jang amal. Amalkeun keur hirup. Kunaon nyami gawe anu naon diparentahkeunana. Ima ayeuna anu sebutkeun ibadah mahdo sifat jeung langsung jeung Gusti Allah. Ima goer mahdo anu make pelantaraan heula. Hakikat mah tetep we ka Allah keneh. Goer mahdo nyata pelantaraan jelema jeung jelema heula, kadang jeung sato, kadang jeung tatangkalan atawa sebutkeun alam nya. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Tilu ieu disebutkeun migawe amal-amalan. Lamun salat langsung katempo teu katempo da urusanana jeung Allah. Puasa urusan jeung Allah. Sedekah urusanana jeung jelema heula, manya sedekah ka Allah. Urusanana jeung jelema heula, sedekah tam meuli donat disuguhkeun eta ngaranna sedekah. Meuli kopi disuguhkeun sedekah. Teu boga cenah ayeuna jang barang beuli mah naon atuh sedekahna? Sedekah awak. Sedekah waktu. Pan capek tadi teh gawe ti isuk nepi ka sore gawe. Lamun heug dilenyepan deui rek dilenyepan urang gawe buburuh ka jelema. Lain ulah gawe ieu. Kade, maaf lain ulah gawe nya. Lain ulah kuli, lain ulah tatani, lain ulah dagang. Urang komo ari dagang mah urang
mentak lamun dina zakat beda nu dagang jeung nu tatani. Nu tatani mah 10%, nu dagang mah eta 2,5. Sabab ari nu dagang mah urang nyurahkeun waktuna, nyurahkeun modalna, kudu nungguanana kita. Tatani mah henteu urang naon atuh. Taneuh nu Allah. Nu ngajadikeun eta tatanian Allah. Urang teu ilu biung. Urang mah keur melakeun mere pupuk jadi jeung teuna lain urang. Mentakan 10%. Nu nyanyian Allah, ari urang naon atuh? Urang mah keur mere jalur. Kan kitu nya. Beda jeung dagang, ari dagang mah urang kudu meuli heula. Urang rek dagang naon? Boga teu modalna. Beres kitu ditungguan. Coba lamun heub dagang teu ditungguan. Pan bahaya. Beres ditungguan aya nu meuli kudu diladenan. Lamun tatani unggal poe di sawah. Asa henteu da. Kecuali keur dina pada waktu-waktu masing-masing. Waktu keur ngored saminggu ngored beres tinggalkeun. 2 poe maculan tinggalkeun deui. Nya. Terus aya meureun diplak, beres diplak we. Tinggalkeun bulan-bulan we nyawa-nyawa tungguan pan. Ari dagang bisa. Ayeuna init ka pasar meuli barang, simpen, tinggalkeun we. Leungit abong. Nya. Laku ngan eueuh duit. Beda tah. Dagang mah 2,5%. Ari tatani mah nya 10%. Teu loba teuing gerang teh di jalan. Kumaha tah urang teh tas tadi dagang teh ya, dagang mah kumaha kadang ti isuk meduknya. Subuh can dur-duran kadang urang geus butuh. Kadang magrib dur-duran aya keneh deui. Beda jeung nu tatani. Tatani mah lohor beres macul balik we da. Ya. Ayeuna misalkan urang kuli tina bangunan nepi ka asar, dur asar istirahat balik. Anu gawe nyakur keneh we warenan dur asar balik. Beres tah. Urang teh eta keur buburuh ka jelema. Daek urang di dititah geuninganan. Naon mahal-mahalna diburuhan ku jelema sapoe sabaraha duit. Umumna mah nyemerana antara 100 nepi 200 nya umumna. Nu leutikna 50 meureunna. Aya nu 20 wae. Kumaha eta mah kumaha tarapan-tarapan gawena nya. Nya meureunna aya nepi ka gedena mungkin aya nu sapen meunang kudu 1 juta mah kitu nya. Aya wae. Nepi ka daek tadi di kitu di kieu. Ti isuk nepi ka sore daek lamun di pabrik teh mah nangtung diuk nya. Tapi palebah ayeuna weh cek Gusti Allah anjeun ku jelema di kulian 200.000 daek nepi ka kitu. Kaula ngulian maneh cager kudu sabaraha duiteun ning teu daek. Salat 5 menit wegah. Ngaji saminggu sakali sangeuk. Sodaqoh nyaah. Puasa mah. Geus naon tuh pilieun ka haji mahal. Naon atuh da teu salat, teu puasa, teu zakat, da urang mah beunghar. Masih keneh boga harta jeung sagala rupa. Eta mah tinggal balik deui we pikeun urangna arek nungguan engke, arek nungguan ayeuna gitu. Jadi ruh mah dasarna balik deui ka Gusti Allah. Jadi fa amma ma huwallah parruhu. Ruhna kadang keur masih kene aya ge di mana keur sare mah balik. Aya dina genggaman Allah ruh teh. Ngan ku Allah dibalikeun deui hudang meureunnan. Lamun ruhna eta jauh kadang sarena kebluk teu hudang-hudang. Lamun ruhna teu pati jauh aya korasa-korasa kudang. Ya. Berarti teu jauh tah. Teu jauh naonna? Teu jauh dina pada ngagenggemna.
lain ruhna dibawa ka mana-mana lain gitu nya. Jadi na pelebah urusan eta mah lain deui, aya ruh idopi, aya ruh jasadi, beda deui. Tah anggap dina keur waktu sare balik ka Gusti Allah. Di mana hudang dibalikeun deui. Wa amma ma huwa li nafsi ari pikeun awakna nyaeta migawe amal. Dan nu amal mah lain ruh, awak. Nya gitu. Nu amal mah awak. Mentakan pantes ida mata ibnu adama in qataat amalu. Maot weh eueuh ruhan tadi cabut. Amal. Henteu in qataat putus amal. Ari nu maot pantes nu mau sebutkan putus amat teh ngan anu hirup satungtung hirup berarti pal yakmal amal atuh nu hirup naon urang salaku anak kiriman doa amal sebutkan aya di dinya na mustasna ila kullu naon teh ida matab nu adama in qatat amaluh pegat amalna si mayit eta teh pegat moal amal-amalan deui illa kecuali tilu deui kan gitu salah sahijina nu hirup amal mana anak yad'u lahu ngadoakeun tah amal tuh hirup keneh mah manya nu maot ngadoa sorangan nu maot ya kamari teh malamun heug hirup tong sok rumasa aing teuing aku mah aing we nyetel musik tarik mah aing we nu aing ieu nu ngadenge ceuli-ceuli aing heueuh nu ngadenge ceuli sia musik nu sia imah nu sia di mana maot mah sia mandi mah ku sorangan kabayang nu maot mandi sorangan indit ka Cileuleui ke ditu ngojay beres ngojay balik deui make eta make boeh sorangan nalian diguling-guling nalianana kumaha nalian ku sorangan kitu heula nya Manating nu hirup nempokeun eta mayit mandi sorangan make baju sorangan indit we ka kuburan sorangan aclok asup kana liang kuburna geus asup dipadungan ku sorangan saanu bakal tenkeun taneuhna atuh tah jadi ulah rumasa teuing aing gitu. Da sabab urang mah masih kene kasebut makhluk sosial butuh ka tatangga butuh ka baraya nya ulah sebutkeun rumasa aing teh mah aing we teu bisa da geus maot mah teu kumaha aing ya kumaha nu hirup tadi oge asya maning teu salat sunat cenah asya maning teu kunut mah aing we heuh di mana ke salat di mana maot ku aing moal disalatan nah asya moal disalatan mah aing we kitu aing mah moal nyolatan maneh nah asya mung nyolatan aing heuh mah aing we kan kitu kalau dibalikeun nya. Jadi awak perlu nyata modalna ruh. Modalna ruh teh berarti orang hirup. Dibere modal ruh tuluy hirup dina awak di ruhan berarti kudu amal. Beres weta antara nu dua dibalikeun deui ruhna ka Gusti Allah si jasadna aya ngagogoler. Ya, beres ngagoler maka wa amma ma huwa maka jang naon eta tah sesakna lidudin jang bilatung jadi awak nu rumasa gede nu rumasa jagjag nu rumasa beunghar anger ke balik mah geus ngagogoler jang bilatung oh ayeuna mah di facial pedicure, medicure nya. Geus maot mah bagian bilatung. Karasa ayeuna antara misahkeun jelema anu tunduk patuh jeung anu ngabangkang
saperti meureunnan antara malaikat jeung iblis eta mimitina nu kamari kacaritakeun lamun antara Islam jeung kafir al farqu bainal kafir wal muslim as-shalah ngabedakeun antara kafir jeung muslim salatna wa farqu bainal muslim wal munafik ngabedakeun jelema nu muslim pasrah ari ngaran muslim teh pasrah jeung munafik mana hatena pabeulit ari nu munafik mah ka ditu hayu ka dieu hayu ari muslim mah pasrahkeun disebutkeun ayeuna Islam teh berarti pasrah sumerah kumaha Gusti Allah we mentakan ayeuna raditu billahi robba wa bil islami dina ngaku dibaca minang ngapoe nya buat karakter lapud urang teh masih kene cangkang gitu maka meureunnan ieu salah sahiji nu patut dikanyahokeun wa mimma asil qalbi nyaeta ria teh bagian tina sirik ngan sirikna sirik asghar ngan ulah disangka nu leutik teu ngajadikeun bahaya justru nu jadi bahaya teh nu leutik teu dianggap bahaya armun gede mah pasti rumasa nyolong sok aya kekecewaan nya nu gede-gede mah katempo karasa nempo batur ayeuna nanti teh tadi calana sok aya astagfirullah wae mah gitu nya aya tapi lamun geus leutik we mana salah saeje nu leutik nyaeta meureunnan hayang ibadah teh karena arah-arah jelema gitu nya mencek dibasakeun mah hayang dipuji sementara puji lillahi karena sebutkan alhamdu alif lamna alif lam li jinsi rek dikumaha-kumaha ge balik deui ka Gusti Allah we jenis puji balikna ka Gusti Allah urang dipuji ku batur tapi memang bener urang teh salat nah husu urang teh sedekah urang teh ngaji bener kitu teh mah dipuji we ku batur balikeun alhamdulillahi masya Allah gitu da urang mah la haula wala quwata illa billah moal bisa kieu moal bisa salat moal bisa sedekah moal bisa ngaji angin kalawan pitulung Gusti Allah jadi naon atuh daya urang gitu tadina kapasrahan katunduk patuhan ieu teh aya kisah nyata hiji hamba sahaya anu dibeli ku jelma merdeka ngan cek ieu si hamba sahaya ya Sayyid hei tuan anjeun gae meuli ka kaula ngan syarat cenah kaula menta kudu dicumponan naon cenah syaratna bejakeun kahiji kaula bakal tunduk patuh ka anjeun ti isuk nepi ka sore ngan peuting kaula tong dititah naon-naon hiji cenah nu kadua kaula menta kamar tibang kitu mah cenah gampang lah cenah ya dibeli beres dibeli eta si hamba saya tunduk kana naon-naon nu diparentahkeun ku dununganana ti isuk nepi ka sore dititah itu dipigawe dititah ieu dipigawe ngan dina palebah beres we reup panon poe surup datang waktu peuting si eta dunungan teu nitah dibere waktu istirahat apakah istirahat ieu si hamba sahaya eta tina sabresna magrib eta si hamba sahaya asup ka kamarna nu mana nyaeta meunang syarat teh menta cek dununganna tah pilihan kamar nu mana nu dipikahayang arek nu lega nu aya ASEAN anu aya kulkasan kalah milih kamar nu butut eta si hamba teh tuluy meureunnan dina posisi magrib kitu eta si hamba teh langsung sujud ka Gusti Allah ayeuna menta hampura tobat Gusti kaula tadi ti isuk nepi ka sore nu naikeun kana
kawajiban kaula tunduk kanu jadi dunungan di dunia. Ayeuna kaula menta hampura tadi waktuna dipake ngabdi kadu jadi dunungan, maka ayeuna kaula menta hampura arek ngabdi ka Gusti. Jadi ti isuk nepi ka sore kadunungan, ti magrib nepi ka subuh dipake ngabdi ka Gusti Allah. Urang bisa gitu. Urang mah pan beres ari macul ti sawah nepi ka lohor meunang satengah kotak teu capek. Derwe balik ka imah tita salat 5 menit capek deuseu. Capek macul, capek salat. Capek macul, tapi kaduga macul mah. Di pabrik ti jam 7 nepi ka jam 4. Kuat. Diberewe istirahat 5 menit jang salat kunaon teu kuat. Saminggu sakali diuk unggul udud bisa, gopi bisa, nyaneut bisa, tapi kunaon hese berat gitu. Tapi diuk ayeuna di pabrik ti jam 7 nepi ka jam 4 kuat. Teu pira di buruhan 200.000. Ku Gusti Allah dibere buruhan cager. Sabaraha poe dibere gering mah tungtungna di pabrik istirahat dipotong gaji. Bener teh lamun kitu? Teu gawe ku pabrik dipotong teh. Potongnya. Tadi buruhan poean eta da teu gawe. Ku Gusti Allah dipotong teh. Henteu. Karak di naon stop hungkul oksigena saeutik ngeh wes sebutkeun sales mah muriang saeutik awakna masih kene ayaan jeger kene ngan pedah muriang tadi eureunnan ku Gusti Allah tapi kunaon ayeuna urang teh ieu si awak teh gitu diajakan kitu mah berat berarti naon nyaeta dina hatena urang masih keneh loba ku kokotor anu leutik dianggap eueuh nanaon heupan lah cenah ngaji mah masih kene bisa nga-YouTube lah ngaji mangke minggu hareup lah cenah aya basa lah ngagampangkeun mending ayeuna lamun masih kene di umuran gitu nya. Balik deui dina antara ibadah karena Allah ikhlas nu mudah terpujina anu mamdudah nu gorengna berarti ria gitu madananya urang aya keneh ria teruskeun we sok saloba-loba na maksiat pikeun urang hadir keneh ka majelis masih keneh loba maksiat salat keneh wae sok sanajan disebutkeun STMJ maksiat keneh salat keneh maksiat keneh salat keneh ieu mah lamun rugi mah maksiat terus salat tara eta tapi lamun geus naik tingkat mah nya ayeuna masih keneh kudu saimbang antara salat jeung maksiat kurangan atuh maksiatna lobaan salatna lain rakaatna ya lohor cenah atuh lobaan salatna atuh lohor teh jadi 8 rakaat abang geuna keur naon keur rajin wah cenah batur 4 rakaat urang 8 rakaat batur mah subuh teh 2 rakaat urang mah seger supaya jadi olahraga tambahan jadi 5 rakaat cabok abong ya jadi teu kudu kitu geus lobakeun teh lain salat rakaatan farduna lobaan teh sunatna lobakeun tuh tasbih lobakeun cara si kabayan mah nyokotan kapangin nempo di batur ngagantung tasbih cokot di kamar aya 2 tasbih cokot kumpulkeun cenah kabayan atuh sia teh diuk-diuk eta lobakeun tasbih bari diuk teh tabah loba tasbih oh tasbihna nu loba lain maca tasbihna gitu salah si kabayan ada henteu disebutnya lobakeun tasbih loba tasbih maningku cerdas lah ngan salah nerapkeun nya eta
Yeuh urang teh boga awak masih keneh aya ruhan. Same meh ku bilatung atuh modalkeun teh golangkeun lin cek tukang dagang mah golangkeun modal teh ulah nepi ka kitu-kitu we banter-banter rugi lah. Naon cek tukang dagang mah jual modalna nya pos-pos jual modal berenang meulina 10.000 dijual 10.000 daripada rugi berenang balik modal lah gitu berenang nya. Ieu lamun geus ayeuna modalna eueuh barang eueuh eta disebutkeun rugi. Nyawana eueuh jasad ku bilatung amal teu boga ngaku weh tah di dieu ke karasana. Bisi percaya jeung teu percaya tinggal tanyakeun ka kimawi anu kamari maot tadi dikuburkeun. Tanya ayeuna. Ngajawab ngan teu kadenge. Lamun heuh kadenge ayeuna ki kumaha dikubur teh poek tuh poek. Wah ngabret ieu teh nya. Poek teh tergantung balik deui nya. Yang caang meuli patromak atau meuli lampu non emergensi rin bawa asupkeun ka jero hurungkeun anggar da lain lampu kitu nyaeta lampuna amalun sholih amal anu saleh eta. Ieu bagian salah sahiji deui satik deui asyirku ahfa fi ummati. Ieu syirik dipikasieun dina umat kaula cek Kanjeng Rasul teh. Sabab ayeuna sifat-sifat ieu teh dil ibarat nyaeta ala sifai fi lailatul tuluma peuting anu poek dina hate teh lamun heug kapinuhan ku syirik dil ibarat nu tadina bahwa hate teh Baitullah. Ari tempat mah Baitullah teh Masjidil Haram. Nya lamun teu mampu ka Masjidil Haram dina palebah ibadah tawaf hatena eusian ku ibadah sabab hate milikna langsung tadi teh meureun perruh urang teu bisa langsung kana ruh hatena atuh eusian nyata alladzina tatmainnul qulub afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah eusian hate ku lapad la ilaha illallah iraha macana iraha bae alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim rek nangtung rek diuk ngagoler bari sare rek cager rek gering ngan lolobana biasa dikir keur gering keur teu boga duit dikir astagfirullah Gusti meni hese duit teh bari jeung istagfirullah oge nya tapi keur boga duit mah sugan astagfirullah Gusti loba teuing duit teh henteu da jiga teh karena alhamdulillah loba duit teh tapi lamun keur gering jadi untuk nih nah astagfirullah teh rada meusan lah astagfirullah Gusti tadi disebut keneh ayeuna keur cager nyabak huntu bari astagfirullah teh henteu tah eta jadi siji kauntungan bahwa gering teh ternyata ngadeketkeun urang jeung Gusti di mana urang keur dina posisi kurang dina harta urang leuwih deket jeung Gusti matakan cenah ieu gubuk kamar nu butuh teh urang teh leuwih eta cek hamba nu tadi gitu. Tah maka meureunnan ieu nu dipikasieun cenah bahwa poekna dina peuting eueuh lampu masih kene leuheung tapi lamun geus poekna hate kadang dengi kadenge tempo ka tempo tapi summum bukmun umyun fahum la yubsirun nya eta nu kadang mah kadenge mah kadenge lah cenah kitu gampang man sami Allahu bihi wa man ra'a Allahu bihi
Lamun heug urang ngadangukeun panggerona Allah, insyaallah di mana urang ngagero ka Gusti Allah ge Allah ngadangu. Lain Allah teu ngadangu lain. Nya. Di mana urang ngadangu kana panggerona Allah, Allah bakal ngadangu kana panggerona urang. Lamun ayeuna urang teu ngawaro kana panggerona Gusti Allah, Allah arek cicing we. Cek urang teh mah api-api nya teu ngadeng kadeng ku Gusti Allah tong boroning ayeuna bahasa nu kaucap dina lisan karetegna dina hate gegeremetan naon-naon gandeng cek Gusti Allah. Mentakan ngadonga teu kudu ebar-ebarnya teu kudu. Sebutkeun ayeuna dina palebah ngadoa ge tadarruan wa khasyah. Tadarru we ka Gusti Allah minta Gusti sehatkeun Gusti paparingan rezeki anu cukup. Komo bari loba jeung halal, barokah. Da eta nu dipikahayang. Cenah teu kudu loba-loba teuing lah. Yang penting mah mahijang isukan nyangu, budak jang jajan, pamajikan bisa naon nya sagala ka pasar lah kitu nya. Budak jajan jeung segala rupa urang kolot lalakina bisa udud, bisa ngopi, cukup lah sakitu ge. Isukan ke dibere deui. Tapi urang mah pan kapikiranna kumaha isukan. Nu ayeuna heula mumpung cager bisa udud, bisa ngopi geus alhamdulillah. Pamajikan bisa nyangu, budak bisa jajan, cukup. Teu kudu kapikiran deui. Ulah isukan kumaha beuteing mah ayeuna isukan teh eueuh urangna. Beuteing mah budak nu eueuh, beuteing pamajikan nu eueuh, beuteing eueuh sarerea. Antara urang nu ninggalkeun atau urang ditinggalkeun. Patinggal pilihan kitu. Tah ieulah meureunnan urang diajar lah sarerea kitu nya. Lamun teu dibejakeun, ditransferkeun ngan sakadar kantor pos atuh moal nepi-nepi gitu. Ngaran kantor pos mah pan teu ngamili barangna nepi disebutkeun transit, disortir ieu nu saha bikeun, ieu nu saha bikeun, ieu nu saha bikeun mah gitu. Ayeuna mah jarang cenah ka kantor pos make JNE, JNT, Tiki jeung sagala rupa eta ge sarua. Kur katitipan barangna diserahkeun. Sorangan ge kur katitipan meureunnan sebutkeun bisa nya teu bisa maca mah dagara rundul, bari jeung eueuh hartian, bari jeung bahasa Arab, da urang mah lain lahir di Arab gitu, lahirna di Indonesia, bahasana bahasa Indonesia bahasa Sunda. Dibere bahasa Arab dada mulik bek cek tadi teh namanya maca kermah Arab bari jeung gunul. Nu gondrong geus pabeulit, komo nu gunul gitu. Nya meureunna sebagai naon alat transfer lah antara bisa jeung teuna urang balik deui la haula wala quwata illa billah. Urang pasrahkeun ka Gusti Allah kalawan ikhtiar, mudah-mudahan urang bisa. Tah ieu meureunnan sabab musabab tina salah sahiji lalawanan tina sifat mahmudah jeung sifat mamdudah, sifat nu alus jeung sifat nu goreng aya dina hate sakitu heula wallahu a'lam. Keisukan mudah-mudahan panjang umur neruskeun deui loba keneh tah sifat goreng teh da lain eta hungkul nya loba keneh sakitu heula lah sadaqallah. Jam sabaraha? Jam 9.